Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ibu nulete Quran surat At-Taubah ayat 5 hiji. Lamun sepuh urang baheula mah eta teh kakolong ayat-ayat anu dikempelkeun tolak bala dina ayat 7 cenah disebut teh. Ayat 5, ayat 7, ayat 15. Kalau urang sepuh-sepuh urang kapungkur di antawisna dinu ayat 7 teh sok sapalihna kapungkur mah ba'da sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tapi kita apa terus ayat nama dawuhan tara dipake ayat ke depan nganggo naon margina ku abdi dina dangat ayeuna dibahas ieu Quran surat At-Taubah ayat 5 hiji teh mere pituduh kul ucapkeun ku anjeun Muhammad la yusibana daya perkara oke nu bakal tumiba cek Nabi ka urang sadaya illa ma kataballah angin wungkul anu geus tertulis anu geus kacatetkeun anu geus natra ku Allah illa ma kataballahu lana pikeun urang sadaya. Jadi moal aya perkara anu bakal tumiba anu karandapan ku urang bakal kajadian ku ka urang sadayana. Moal aya deui perkara teh moal karandapan illa angin kecuali anu eta perkara teh eta kajadian teh bakal anu tas tertulis pikeun urang sewang-sewangan masing-masing. Di mana nugas tertulis di Lauhil Mahfuz. Huwa alumun geus tertulis di Lauhil Mahfuz pikeun urang masing-masing ibu jeung abdi rupi-rupi pan kajantenan jeung nu katarima jeung nu karasa jeung nu katarima ku urang sewang-sewangan teh rupi-rupi hebatna jeung maha kawasana Allah. Saur abdi sering disaurkeun nu usaha bareng pan beda untungna teh. Nasibna teh beda tong bujung higa nu init bareng leutik pan adi lanceutkeun nasib teh beda. Tong bere tong wara anu jauh geura anu kemar ge brona ukur beda sabaraha menit pan nasibna teh beda. Takdirna kahirupanana nu tumibana jeung nu kaalamanana ku eta jalma tanapi kurang sadaya rupi-rupi. Eta teh buktos kakawasaan Allah Subhanahu wa taala jeung tong heran ieu teh geus aya natratna, geus aya masing-masingna, geus aya jalurna, geus aya nasib sagala rupi. Bila mana urang geus aya nasibna kitu, geus aya natrat kitu, jalurna kitu, kumaha atuh urang huwa ari wungkul Allah teh huwa maulana. Urang mah tinggal nyalindung menta pitulung menta panyalindunganana ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Allah aranjeun kabeh teh tong hariwang tong salempang jeung ulah nuduhkeun sagala rupa kamulian angin wungkul nu bakal katarima ku aranjeun kabeh manusia anu ceuk ku kami anu geus natrat saur Allah.
Kumaha tuh supaya salamet dina diri walain ngungkul urusan dunya salamet tapi di akhirat jaga sok buru-buru baila mana perkara anu teu dipikahariwang teu dipikahayang ku urang nu dipikahariwang ku urang heuk kaalaman urang teu hayang eta perkara panyakit teh mah musibah teh mah cilaka teh mah ceuk Allah sok minta panyalindungan teh lintang kanulian ulah kanulian lintang ti ka kami wa 'alallahi jeung mungkul ka Allah tawakal aranjeun anu tawakal mah anu sumerah pasrah mah nyangakeun saha golongan jalma-jalma anu iman. Ieu ayat teh mere pituduh ibu ka urang sadayana sagala rupa ti wangkit kapungkur ti keur leutik ngeureunnan brolna ka alam dunya diri urang masing-masing galurna nasibna natratna kulak canggem ti ajali saur urang Sunda ti baheula geus aya bagian masing-masing ti brolna ka alam dunya tug dugi ka paragat nyawa pupusna teh geus aya masing-masingna garisna galurna rezekina milikna sakumaha anu ditiupkeun dina alam ruh harita dina waktu opat sasihan teh harapannya dina kandungan mata kurang osok didawangkeun dirutinkeun tradisi kabiasaan dina 4 bulan dina jero kandungan osok ditiupkeun teh jodoh pati bagja cilaka milik rezeki kabungah kapeurih kasedih narangsa pagaweanana pisalakieunnana pipamajikanna maot narek kumaha geuringna ngalaman naon wae eta teh geus aya geus natrat di dinya atuh geus kitu mah meureunan naon bahasa entengna ceuk ibu da geus kitu mah teu kudu naon usaha-usaha da geus aya nasibna kitu tah can parat ayatna wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min ngan ka anjeun ngan ngungkul ka Allah tawakal memboga iman mingon-mingon ka pangker teh kusim kuring disaurkeun sakinata fi qulubil mukminin hayang tentrem teh hayang tenang hate teh kudu siap wadahna tentrem hirup di alam dunya dina diri urang sewang-sewangan kudu siap wadahna naon wadahna dina hate urang naon iman tah dina iman aya parentah aya gerak naon tawakal naon tawakal teh lain sumjol ujug-ujug sumerah tapi tawakal mah ba'da usaha eta disebut tawakal jadi kurungna tawakal teh gerak lengkah nyiarna ngalengkah tarekahna bari dibarengan ku doa eta tawakal usahana nya upami teu damang ibu teu damang urang ngalaman teu damang ubar eta usahana ubar aber teh ka dokter teh mah ngaleueut obat teh mah eta teh urang ikhtiar urang geus ikhtiar campurkeun we dibarengan di antara ikhtiar urang teh lengkahna tarekah teh jeung doa tah kurung lengkahna urang nginum obatna urang mariosna diri urang lamun teu damang teh mah bari dibarengan ku doa eta disebut tawakal geus beres mah tadi nyangakeun hartina tawakal teh kumaha Allah we geus kitu mah da urang geus diparentah naon ngalengkahna diparentah usahana bal ya tawakkalul mu'min inta anu tawakal teh nu mana nu tadi teh ngarempet jalma-jalma anu aya dina dirina iman nu teu damang contoh teu damang kakurung kahidupan urang anu karandapan keur ayeuna loba campur inggis ku bisi rempang kura-kura saroba kahariwang loba salempang loba kahariwang jeung sagala rupa asieun teh mah bantoh-tohan teh urang teh nya hariwang teh nu usaha beak dengkak sieun teu tuang sieun teu damdam sieun teu boga bekal kasieun eta panjurut teh urang teh ngalengkah usaha boh caroge ibu meureunan boh urang ku anjeun ibu ku anjeun kumaha we carana naon da ngalengkahna urang komo dibarengan ku bismillah mah
pikeun nyumponan kahiji lain nyumponan pangabutuh urang tapi nyumponan diri urang ka kurung hayang ka alam teh ka aku ka alam ka aku ka uji ku Allah urang aya nyampak dina hati urang iman. Masalah hasil jeung henteu tadi teh wa 'alallahi falyatawakkal. Tawakal teh hasil heuh teu kajeun eta mah ngan panginten aya kedal sakumaha urang aya lengkahna beak ge dina akhirna saketik sakeprul komo gede mah pasti aya hasilna aya sesuai jeung harapan urang sesuai jeung nu dipika butuh jeung nu dipika hayang urang aya nu langkung aya nu kurang itu eta mah kumantung urang sangakeun di akhirna Allah menentukeun ge illa ma kataballahu lana angin ngungkul Allah nu geus jadi pulang canggem tulis diajalina pikeun urang sadaya ieu teh naon wae sadayana anu ngalingkupan kahirupan urang. Jadi sagala rupa lengkahna urang tiasa janten ikhtiarna urang lengkahna urang sadayana kurung eta teh bagian tina iman urang ka Allah lamun didorong di awalna ieu teh ikhtiar tidak diparentah ku Allah menang heuh teu kajeun eta mah da Allah langkung uningan ngan gede harapan toma lain toma ageng harapan dina urang roja ka Allah Allah moal ngantep ka sakur-sakur jalma anu iman dina kahirupanana salah kalah kumaha oge kan aya nu nyukupan dugi ka cukup pangabutuh urang aya anu lewat tina pangabutuh urang nyata kahayang urang dina kaayaan hirup dina kakurung beureunan anu aya dina diri panyawa teh panyakit teh anu karandapan ku urang kahirupan urang lain kumpul diri urang anak injuk kulawat ka urang nah kitunya diantawis sangakeun urang sadayana ge Allah sangakeun we ka Allah ulah di dasaran ti awalna ti awalna sangakeun ka Allah bari jeung gerah lengkahna ulah geus beak geus capek kakara disangakeun ka Allah eta mah putus asa disebut teh ada geus ribu mah geus kitu mah kumaha Allah we tah ti awal mah kumaha Allah urang mah gerakna kitunya tah kurung eta diantawis kahariwang eta teh ibu sepuh sadayana seueur anu ditibakeun ditemleuhkeun nemleuhkeun kana diri nemleuhkeun kana kaayaan nemleuhkeun kana situasi jeung sagala rupa da eta atuh bongan komo kakurung pangintennya ayeuna wabil khusus anu dina sasi safar kaping sabaraha safar teh 8 antara misalapan tanggal sakitu we meureun anu inget engkewe robokasan gambarnya engke di akhir dah kitu ciri khas dina bulan Safar mangke ngasup Safar irahanya cenah robokasan ajar teh eukeun we kakurung dina bulan ayeuna bulan Safar ayeuna alhamdulillahnya dugi ka ayeuna mah panginten tos jarang duka tos jarang duka anu naon teh tos jarang ka kuping duka abdi anu teu gaul meureunnya kade init-initan usaha kade maur anu mah bulan Safar penyakit cenah daratan bulan Safar mah bungan bangun ge barang jieun ge ulah engke we geus beak bulan nu hajat nu kawinan ge ulah ge we geus beres bulan Safar nah usaha teh meuni teu maju-maju ninggang karugi heula wajahna we depan bulan Safar tah eta nu leukeun teh nya tah temleuhkeun eta teh berlawanan jeung anu dawuh Allah anu tadi teh la yusibana illa ma kataballah moal aya perkara anu tumiba angin ngungkul geus dicatetkeun dina diri urang masing-masing Allah nu ngakeun pilihnya da ibu mahnya oh baheula urang tarang ngaraji osok nemleuhkeun kitu mah da urang mah ibu kieu ge urang teh nya osok sering ngaos teh we
ngada najan nguping her-her kayaknya harewos-harewos oke seringan ku sering dikedalkeun ku sering diguarkeun sing yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Nah atuh cek ibu teh nah atuh lamun kitu mah meureun ti baheula teh meureun kolot urang teh ngabohong yen sapar teh aya panyakit, yen sapar teh ulah aya hajatan, yen sapar teh ulah aya syukuran, yen sapar teh ulah ieu padahal teh cenah gemrongna panyakit. Tah ibu sapar teh dinya teh dumeh da eta baheula zaman jahiliyah teh. Zaman jahiliyah baheula ai safar teh ngahartianana teh dua safar teh hiji ngahartoskeun teh safar teh aya hartosna teh kosong sepi tanya sok durang mah dipapandekkeun nya disurup-surup safar bangna ai safar teh bulan kadua tina hijriah kamari bulan Muharram teras kadua sasi safar teh sepi kosong cek ibu atuh pantes ya urang teh saku minang kosong da bulan Safar Safar teh kosong sepi teh lain naon dumeh baheula mah jarab jahiliyah baheula memang jelema teh jarang aya di arimahna arusaha nu perang baheula mah keun tong nyawa bahas perang arusaha nyaringkah jarawuh. Nah, jalan kosong sabulan campleng ti Muharram kene Muharram asalna anu dihormat kan Muharram bulan anu dihormat jam urang jahiliyah ngahormat kok urang Islam ngahormat bulan haram marbung pasea teh dijaga arafiq sagala rupa ge tah beak bulan Muharram asup kana bulan Safar mimiti we ngalencar usaha baheula jeung usaha ayeuna baheula mah pan naik udah naik onta meureunan nikreuh ada zaman ayeuna mah panan kendaraan teh gara rancang baheula mah nikreuh bulan Malen poe teh pan waktu teh mata nyaringkah nu jalaraja liar anu jalaraja anu rumah tangga anu baroga keneh ceuk kasar tanggunganana tanggungan keluargana ararangkat arusaha ayeuna arusaha kitu kolot budak anu aki-aki ngantos pikun atanapi budak bolon mah dikantungkeun jalaraja tiap lembur teh tiap tempat teh atuh pantes di lembur teh sepi kosong ka kitu nah tak biasana usumna tah eta safar kahiji bangga disebut kosong teh aya nu ngahartian safar kadua mah bangna disebut safar teh nyaeta koneng semu bodas hartina angin koneng nu museur muirna alit cekasarna mah teu di luhur tapi tenang satangtungan jalma matak lamun eta teh disebutna angin di urang mah angin panyakit baheula ieu teh Bu mata sok tarapti tong ingkah jauh gancang nyarimnya teh dibarungina di arimah sewang-sewangan ulin ulah peuting naon da ieu keur usum angin panyakit taun da keur bulan Safar itu tah kitu salah sabiosna ibu asbabna lungsurna rotibul haddad teh nya istighosah Ratibul Haddad dan osok ku urang diaoskeun tiap sasihan istighosah di dieu aya Ratibul Haddad nu diaoskeun dumeh di hiji tempat di hiji lembur datang sasalat sasalat di bahasa Indonesia teh wabah ibu wabah penyakit kulit teh enteng ukur buduk ceuk urang mah ngan dugi ka buduk dugi ka bolesek dugi ka tinggal nepi ka katemong jeung tulang-tulangna eta teh kajadian dina bulan Safar harita dugi ka Ratibul Imam Al-Haddad ngadamel doa anu disarangan salemur ngadoa naon ngadoa ka Allah hiji doana teh tobat ka Allah minta pangampura kaduana muga didamangkeun disingkahkeun eta panyakit didamangkeun anu teu daramang disebut teh istighosah disebut teh Ratibul Haddad disebut nanti
iraha eta dina bulan Safar kejadian tah kuangkit harita ibu dugi we ka ayeuna kasieun eta teh nyurambah tiap tahun datang sarapi arusaha para cakling teh heuda arusaha teh ditaringakeun ku salaki-salakina bakal rage di naon diirit-irit dugi kaweh tong aya riungan tong aya kumpul-kumpul syukuran non dan duitna ge diawet-awet salaki keur arareuweun eta teh baheula ibu asalna teh sumarambah weh datang weh gancangna lungsur syariat Islam bencana ku Kangjeng Rasul para sahabat malik naroskeun ka Kangjeng Rasul ya Rasul saurna ti baheula ge Safarna dengan eta datangna panyakit Safarna bulan sia saur Rasul la adwa wala tiarota wala hamata wala safarra la adwa teu aya datangna panyakit angin wungkul Allah ngersahkeunana wala tiarota wala hamata wala safarra jeung teu aya hitungan mun urang hitungan sirit uncuing nandahkeun datangna malakal maut jeung sagala rupana wala safarra jeung teu aya sial dina sasi Safar soheh eta teh hadisna duh berarti dibarengan kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin kabeh ge geus aya sadayana ge tos aya catetanana ti Lauhul Mahfuz pikeun diri urang masing-masing tah urang nya ibu madaoso kali pangaosan di mana wae oge janten catatan kanggo urang sadayana daya anu awon waktos mah nu anu waktos mah sadayana ge urang alam casayan bahkan upami luyu sareng sejarah Islam anu kajantenan ku urang ibu Kangjeng Rasul disebut Kangjeng Rasul dina yuswa 25 tahun nikah ka Siti Khadijah teh dina sasi Safar bejana di urang ge urang Jawa mah sok rame cenah nikah dina sasi Safar di Jawa mah duka tah kalau suka tadi urang mah sarayeun nu kawin bulan Safar teh nya Kangjeng Rasul teh Nabi Allah junjunan urang nikah ngawitan ka Siti Khadijah dina sasi Safar hajat badag deui saha Sayyidina Ali nikah ka Siti Fatimah teh dina sasi Safar. Lamun mudah kana sejarah Islam teh kuduna mah kitu. Nabi Muhammad ge nikah ka Siti Khadijah teh bulan Safar. Siti Fatimah ge nikah ka Sayyidina Ali dina bulan Safar. Gitu. Nah jadi penyakit, nah jadi kahariwa dumeh ngawitan Kangjeng Rasul teu damang repot dina akhir bulan Safar. Kangjeng Rasul teh nalika jeneng ibu jeneng kene teu acan kantos ngalaman teu damang repot ngan sakali teu damang repot teh dugi ka pupusna kajantenanana dina akhir Safar matak di urang sok aya akhir Safar di lalayat para sahabat ngalayat taralat ngalayat dugi ka saking repotna Kangjeng Rasul dugi ka teu tiasa berjamaah ka Masjid Nabawi sakitu caket sabaraha dinten pupusna sabaraha dinten teu damang repotna ngawitan dina dinten Rebo akhir dina sasi Safar bada ngalayat nu teu damang takziah uihna ngalayat uih takziah langsung teu damang repot
sabaraha dinten kirang langkung 2 mingon pupus weh dina Senin enjing-enjing menerang kaping 12 Rabiul Awal. Janten Kangjeng Rasul mah lahirna 12 Rabiul Awal malam Senin, pupusna 12 Rabiul Awal Senin enjing-enjing. Jadi sok mauludan teh eta teh kurang parat. Maulid lahirna Jungjunan oge pupusna Jungjunan teh nyata dina 12 Rabiul Awal. Eta sok mauludan sok antara mauludan ngarewaeun teh ongkoh memperingati lahirna tapi teu parat jeung memperingati pupusna. Eta secara teu langsung haolan keneh eta teh ibu mencek heureuy nama. Matah nutara mauludan teh nutara nu ngewaeun nu tersepeun kana mauludan teh kitu. Ku anehna nu arosok oge teu harap-aleun tah pupusna iraha. Sok diemut-emut teh lahirna we 12 malam Senin 12 Rabiul Awal oge pupusna ge Senin enjing-enjing kaping 12 Rabiul Awal. Nu jadi sedih sahabat sadayana bahkan kakurung sahabat anu taat sahabat anu kurang taat ke zaman Rasul ge sami ibu aya nu hikmat aya nu taat aya nu campur jeung munafik ajarankeun syariat Islam teh babarengan jeung Kangjeng Nabi ge mata teu aneh dugi ka ayeuna ge aya nu hikmat sagala rupa ge anu dipimpin ka ajengan ka kersana ajengan jeung sagala anu hikmat nu bener-bener hikmat aya nu hikmat kapaksa zaman Rasul ya keneh gitu anu campur jeung munafik campur jeung bodoh sepe babarengan tah ka kuping we da eta ngawitan kamakom mata lamun tas tante tas kamakam anu regeun sing bersih tanuhna teh bisi jadi mawa panyakit tadi urang dipake we kitu teh da tong wakasieun mawa panyakit kalah kumaha ge kudu bersih we ari kayeuna nya jangan abikeun bolon daena mah henteu nah buat henteu tara kokotoran nanti paling oge pan sarung we ningali we di makam teh baheula mah kade kolot pun biang kade sia kasih makam tanuna kabawa ka imah bisa jadi panyakit tapaul riwayat Kanjeng Nabi eta kubrag krepot rebok akhir dina sasi Sopar 2 mingon kirang langkung teu damangna pupusna dina 12 Rabiul Awal selenting we sahabat nu kurang iman mah di era da eta maot nate gering nate teu damangna Muhammad de dimimitianana dina poe Rebo dina sasi Safar akhir poe eta poe datangna balai pikeun umat Islam digemor-gemor dugi weh ka ayeuna kitu tah ibu sadayana eta riwayat eta kisah anu natrat sejarah dina sirah nabawiyahna teu janten patokan pikeun urang teu janten patokan ka sadayana urang rebo eta sasi eta nanti poe eta jadi poe sial pikeun urang tapi nah osok diayakeun eta teh diperemut tah diperemut urang sadayana babarengan we urang mah sepuh urang beremut di kapungkur urang riung ngumpulung dumeh dan baheula geus mimitian akhir bulan mah geus mimiti barali mararawa duit mararawa bekel can balik mah sok kumpul-kumpulkeun naon atuh urang ngariung sejen mangsa bisi aya hiji imah keluarga anu can
kabur beak bekelna sok bawa ti imah nu boga mah sewang-sewangan kadaharan unggal poe kadaharan pokona bawa bagikeun bisi di antarana salebur eta aya nu teu bogaeun mata teu maneh di urang sok dikumpul-kumpul wujudna bisa nyeri hate bisi nyeri hate ngawujudkeun asli nama jeung sarupaning baheula mah korma direjetkeun jadi mangrupa bubuhana teh mangrupa kadaharan sejen ayeuna mah di urang pokok beas dijieun we wujud nu lain urang Sunda mah dijieun leupeut kumpulkeun bisi aya anu teu kabeh tah tradisi eta teh dongkapna ti sateu acan ayana junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipapadekeun disuruhkeun weh tina ngawitan teu damangna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi weh dipapantes dugi ka urang ge asa usum murid wae dipapantes ku urang sadayana. Urang kudu kumaha kacida saena kamu urang sadayana ngadoa mah tiap waktos tiap mangsa tiap saat taliti doa urang rapekan dina diri urang anu ngajagjag ngadoa sehat ngajauhkeun balai tiap waktu tiap mangsa tiap saat sadayana. Oh nya tali tiap waktu mah pandek sedekahna ge nya leupeutna ge meuni teu kari mun boga itu boga mari kumaha lamun teu boga mah bagian kabere lamun boga bagian mere kitu nya tah kitu dina dianda da ade urang mah osok dengan dinar boah batang boro-boro ti kapungkur di dieu ge di abdi osok kumpul we ari abdi mah bunga sok diayakeun we naon ngadoa babarengan tatamah pan abdi mah ulang tahun rebokasan teh jadi marere hitung-hitung ngado ibu-ibu hitung-hitung ngado kata taral babarang ieu taranyeun bolu pun biang ge timbah heula kan bae cenah da batur kesok marawa leupeut maneh ulang tahun deugi kayeuna ge kitu ajak beja teu merah rek nyen kado we jeung leupeut cenah bokasan tah maksud abdi ngumpul sok sasarengan teh ulah diniatan dina mana yen poe eta wungkul datangna balai teh maksud abdi kadinya yen ulah dina bulan ieu wungkul datangna balai teh kejret urang rugi kejret urang cilaka pantes mangkali loba cilaka anu bulan Sapar tah istighfar heula eta teh naudzubillah sabab la yusibana illa ma kataballahu lana kajadian nu bakal katarima ku urang kajadian nu tumiba ka urang sadayana teu aya pancakakina pada bulan Sapar bulan lain istuning ieu mah geus aya ulah cangeum ti Gustina jalurna geus aya masing-masing sewang-sewangan dina diri urang geus ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala kantun urang mah tawakal tawakal ka Allah Subhanahu wa taala upami ku urang ditibakeun dina mana ditibakeun ieu bongan dina bulan ieu pangku dina ieu naudzubillah ibu urang mah tok we kitu tapi da memang dari urang masih kene usum buktosna we abdi geus dahe se ngaji di bulan Sapar di Batur teh daeuh kewe cenah puluh dina Sapar mah daeuh jadi berieuh sarerea kitu tah intina mah ieu sadayana dina mana kahiji pamugi ulah diniatan dina mana ditekadkeun sia tijalikeun bulan Sapar barang gawe ulah ibu ulah kabeh ge urang ngadoa ka Allah tebihkeun tina balai lain bulan Sapar tiap waktu tiap saat tiap mangsa ge hoyong dijagakeun hoyong disehatkeun tiap waktu ge teu pancakakeun jeung waktu jeung bulan jeung sadayana urang sadayana lain ngumpul kasehatan kajag-jagan diri urang tapi palaputra urang sadayana ge ulah kenat-kenatna teu pancakaki pedah balai nu cenah pedah du katampi atuh eta aya deui cenah riwayatna dongengna anu nyaurkeun yen aya eta mah keun we kita mengsok di aranggo panginten ge mingon payun ku abdi urang bahas dengan intima patokan
dina At-Taubah ayat 50 hiji ieu ibu naon nu katampi ku urang naon nu katarima ku urang pahit peuheur bunga susah bingung bagja cilaka geringna jagjagna sehatna bralna ka alam dunya maotna oge setiap makhluk kurung manusia kurung urang sadayana la yusibana illa ma kataballah sagala rupa ge geus aya dina catetan di Lauhil Mahfuz anu parantos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang didinya tinggal diparentah ku Allah dina diri urang sewang-sewangan nasibna masing-masing lamun tong ngabanding hayang sarua jeung batur tong hayang akur jeung batur beda-beda nasib kaayaanana susahna beda bungahna beda kariweuhna beda kabingungna beda oge sagala rupa ge pasti bakal badareda eta kakawasaan Allah dina diri urang masing-masing an hiji nu sarua saur Allah fal yatawakkal tawakal aranjeun kitu ge lamun aya nyampak iman dina diri urang sadayana insyaallah ya rabbal alamin. Allah